Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sengkuring Kevin Uday alias Engkus di dongeng Sunda keneh. Anu jantan jodoh ngalakutu bagian ketujuh. Mugia dongeng teh jantan panghibur oge pang beberah kana mana. Ya supados teu meting hayu urang dangukeun kumaha katerasan caritana ngeunaan ngalakutu bagian ketujuh ieu. Keman si nyititin anu geus dititah ku indungna dititah meuli tahu ka pasar Pasir Hasem geus balik deui ayeuna teh geus nepi deui katempo nyititin teh ayeuna teh keur make sisir krep anu tadi menang meuli ti pasar Pasir Hasem. Kutu-kutuna anu loba dikumpulkeun ku nyetitin henteu kana pisin deui, henteu kana mangkok deui eta kutu teh, tapi ditandean make kertas urut bala-bala urut buka puasa pas magrib poe kamari. Bari dangdak deng deh kituna teh nyetitin teh deket meja di tengah imah manehna teh bari semuha riringan. Maneh kalalede kieu kutu teh. Duh. Maneh sarehat kieu. Cek nyetitin bari ngomong lalaunan kituna teh. Matarsi anu tadi diuk nagolodog bari nyeupah tuluy ngaliuk ka si nyetitin anu keur ngalakutu di tengah imah. Tas gitu matasi teh jeung nangtung unggah naik kana golodog tuluy asup ka jero imah. Geus kitu diuk na kursi hareupeun pisan nyetitin anu keur ngalakutu. Panonna mencerong kana hulu nyetitin bari pok ngomong matarsi teh ka nyetitin. Geus meunang sabaraha puluh eta kutu maneh loba kitu. Bajak awewe teh boga incu teh maneh kieu-kieu teuing. Coba beungeut pikasieun. Coba mung diangil-angil atan eta kutu maneh loba. Kumaha eta teh? Titin. Rek dibisnikeun kutu teh yang ubal eta bisa. Cek Matarsi ngomong deui kituna teh rada semungah heureuy nanya kituna ge. Nyetitin anu keur asik ngalakutu nu dina hulu manehna. Tuluy mencerong ngaliuk ka ninina bari pok nemoal. Si mama ni ngarang-ngarakeun. Manya make pelang hulu titin teh ni dipasangan pelang hulu titin teh. Karuh mak ni anu kieu wae digadagangkeun. Cek nyetitin nembalna teh kaos kitu rada kehe kana jadi ninina. Lain sia teh nah mong teuing sia teh diangil tah indung sia geus meuli sampo sia loba-loba melek kuda engkele eta teh apilak anu hade eta teh yeuh nini sia ge yeuh mak ge sok make eta teh sampo melek kuda engkele teh. Nah, Alicia
mung teuing dianggil. Nah atuh tingali tah hulu. Aduh kacempo. Kumaha tah eta kutu tah. Cek Matarsi bari tutunjuk karena huluna nyetitin nemal deui tapi teu bari ngalieu karena jadi ninina. Atuh dah. Ini kudu dibasahan wae atuh dah tiris atuh. Mah. Lawan disambut teh pasti kudu dibasahan. Hulu teh. Kesapal babarian. Titin teh babarian asup angin mah. Cuk nyetitin ngadon nembal kawas kitu kanu jadi ninina. Ngadenge incuna ngadon nembal kawas kitu. Matarsi kapancing ambekna. Atuh Matarsi teh emang kesebut galak. Rada temperamen. Nah aya sia belagog teuing heh. Nah heueuh atuh eta mah kumaha eta mah sugestina kawas kitu. Ya, lamun mung dianggil, mung disampo. Nah heueuh kudu teh dalalatang tuh hulu singkus, hulu seudi. Mana? Hulu Indonesia ge mana tah? Eueuh kudu teh. Ini sia budak awewe panggedena balaguk teh. Nyeh. Itok. Iya kumaha ieu teh? Budak maneh ya mung pisan disampo nya. Balaguk kieu ya. Itok. Cek Matarsi nyambung ngagarwan nu jadi budakna. Anu jadi indungna si nyetitin nyaeta Ceitok. Anu keur dinggon keur meresan kasur tur nilepan baju nembak kanu jadi indungna. Eta mama geus dibejaan si Titin mah. Tarang agugu. Budak teh engko panggedena cikal tapi kitu atuh da mah. Bingung ya itok teh. Kudu kumaha ngabejaanna. Coba bukna ge geus kawas injuk kitu, geus kawas sapu tah. Cek Ceitok nembakna teh kawas kitu. Adem di tema kelas gitu Matarsi tuluy ngomong deui ka nyetitin Asya eta aya kutu kitu teh berarti bisa jadi ya. Cek Matarsi nepak kana tak-takna nyetitin anu keur ngalakutu. Nyetitin anu ditepak tak-takna kitu kudu jadi nina keur marada kesel kitu nya. Nyetitin teh tuluy ngalieu bari nemal. Naon atuh mah mani ngaganggu wae kur anteng balagognya. Ieu mah nanya ka si laing teh ngadon nembal kawas kitu. Yah eta si laing osok dibasihan tara ceuli. Kepada sah, jodoh sah, muntah di babu kumak gala. Cek Matarsi ujug-ujug nanya kawas gitu ngeunaan ceulina nyetitin. Osok. Nu badar sah, sok disentelan ye pake HP emak ye tah, HP emak mah canggih ye sia teh. HP Oppo ye. Nu bener sah. Kebag eta mah. Nyetitin reuas. Duh nu jadi ninena geuningan boga HP Oppo deui. Ai maneh nama teu boga. Marek aja beja itu ieu tiba baturna ukur paomong-omong beja ti bibir ka bibir banter-banter lewat surat. Kadang mun hayang menang beja ti luar teh kudu kaluar imah heula eta teh. Nah ieu mah ngadak-adak. Angin hujan nu jadi ninina boga HP deui nu panghadena zaman kiwari.
Kitu pamikiranna Nyi Titin. Tara, emang kurang gitu mak. Tah, es kacebak pasti loba congena. Cing, ngari. Cek Matarsi. Nitah Nyi Titin incuna nyampurkeun ka manehna. Da grume kabeneran manehna Matarsi teh posisina teh keur diuk. Aya Nyi Titin pas pisan keur diuk dina keur ngalakutu dihareupeunna teh. Nyi Titin eta mah pasabab sieun lah antuk nama nyamperkeun ka ninina anu keur diuk na kursi. Hauk je, huluna je, kana lahunan mak. Je. Dah, ping macing sok puluh. Bawa anggalna dah. Cek Matarsi bari nita sekalian mau anggal. Jang ganjel huluna incuna Nyi Titin. Tunggu sila Nyi Titin teh geus aya huluna teh dina luhureun pelahunan Matarsi. Dilikan ku Matarsi teh make HP na anu canggih. Ditempo di center. Efek teh bener conge na loba Nyi Titin teh. Nah, sia balaguk tingali geus loba sia mun nyempo nya ye tah. Geuleuh sia teh. Conge meni loba-loba teuing sia. Budak awewe sia teh. Moana meni taboga polo nu jadi kukut elek jadi naon sia teh. Loba luntah. Ya. Sing ngedrog rek dialah kumaha ye. Cek Matarsi kituna teh mitoskeun sapunyere anu karek dibeli ku bodakna nya ku bodakna Matarsi nyata citok kamari ti tukang kredit eta ge anjuk. Jadi pitoskeun tuluy dipake jang ngorek conge dina ceulina Nyi Titin. Au. Nyari emak ih. Cek Nyi Titin bari rada semu ngajarawok ngomong kituna teh. Ngajedok sia balaguk. Dah, conge loba. Yo, dah. Cek Matarsi bari nu tutunjuk kana kertas nu geus aya conge nangala Matarsi tina ceulina Nyi Titin. Wah bener reuas Nyi Titin nampa conge saloba kitu. Tos kitu Tah, eta teh encan kabeh eta teh. Masih kene loba meni loba pisan. Ya dah, kagok je tuh tingali waktosna seep. Pamirsa cek urang teu ngeunaan ngalekutu bagian katujuh dinten ayeuna. Enjing urang tebang dangu deui. Insyaallah tebang dangu deui. Sareng sim kuring kepen uday bin engkus. Dina dongeng Engkus Radio. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keman.